wayahna urang pangda ulah rek lembari cisoca kedet teuing duh anak lain bapak niat teh meureun geus ieu kuduna kanu kawasa doakeun majeng bapa pinanggi jeung kabagjaan takdir ti anu kagungan dedeg teuing duh anaking wayahna urang paangga ulah rek lembari cisoca niat tega meureun geus ieu kuduna neuneuhna kanu kawasa doakeun majeng bapa pinanggi jeung kabagjaan geus ngincak dewasa niat arek mulang tarima ka bapa anu ngayuga diri abdi nu teu waleh baha jimat awaking hidup anu jadi tilam kaeling pepeuceuk tinu jadi bapa hidup hirup sing pinanggi bagja doa tinu jadi bapa sejadi penta mugia abdi sing pinanggi bagja pikeun dunya rawuh akhiratna sangkan hirup teu kata langsara hirup bapa anu sakieu buktina moal waris ku harta banda
jimat awaking hidup anu jadi tilam kaeling bebeje tinu jadi bapa hidup hirup sing pinangi bagja doa tinu jadi bapa sejadi penta mugia abdi sing pinanggi bagja pikeun dunya rawuh akhiratna sangkan hirup teu kata langsara hirup bapa anu sakieu buktina moal ngawaris ku harta banda rek ngawaris ku ilmu nu aya doa tinu jadi bapa sejadi penta mugia abdi sing pinanggi bagja pikeun dunya rawuh akhiratna sangkan hirup teu kata langsara hirup bapa anu sakieu buktina
Gusti ngelimpahkeun kabagjaran. Lain kembang cahaya nganjang di alam sarwa, daya perang daya peting bulan bentang nyaan. Kalangkang rasa jadi gambaran jiwa, lalakon banget sanu endah humalayan humalayan. Naon ku naon naha naku maha urang, najan pagi kadede binturia tetep pegang. Mana di mana jere kamana urang, impian kamari nutulisina deui ngepikir, impian harita ngundang rasa, impian kamari ularek jadi tenggara, nuhun Gusti maparing aku pepe. Lain kembang cahaya nganjang di alam sarwa, daya berang daya peting bulan bentang nyaan. Kalangkang rasa jadi gambaran jiwa, lalakon banget sanu endah humalayan humalayan. Naon ku naon naha naku maha urang, najan pagi kadede binturia tetep pegang. Mana di mana
rasa impian kamari ulah rek jadi tunggara nuhun Gusti maparing aku pepe impian